tenapa raga geus teu walak kaya kapeuring melitna diri taya gesan pamuntangan ibarat kalakai murad nu indit kabawa angin tukadang sang na di mana aduh duka di mana geuli gesuling siga anu gegeroan kenapa ngeprang jika hayang dikawihan gentru calung awi nyora pan ieu waditra Sunda Gusti ulah rek sirna aduh ulah rek sirna urang ngahudangkeun ulah ka silira kualaci waditra sulada yeuh calung urang piara prak piara pupusti ulah rek sirna gentrung calung Sumedang ungklung urang ngahudangkeun ulah ka silir kualaci waditra sulada yeuh calung urang piara prak piara pupusti ulah rek sirna gentrung calung mugia ungklung ariu diri daya kesan pamuntangan ibarat kalakai murad nu indit kabawa angin dukanya ngesak na di mana aduh duka di mana geuli kesuling siga anu gegeroan genang mangprang siga hayang dikawihan gentrung calung awi nyora pan ieu waditra Sunda pupusti ulah rek sirna aduh ulah rek sirna udangkeun ulah ka silira kualaci waditra Sumada yeuh calung urang piara prak piara pupusti ulah rek sirna gentrung calung silira kualaci
Citra Sulada Yeus calung urang piara prapiara pupus di ulah rek sirna kentung calung Sumedang ungklung Marium. Jadi apal teh lagu ieu jeroanana? Kumaha eta teh? Heuh apal teh? Jeroanana teh apa teh? Kumaha tah? Jadi kieu kan eta hampir rek eueuh. Hampir rek punah Ya, gitu. heeh. Ceuk calung teh Kumaha tah? ari urang rek dikamanakeun. Dah. Nya teu inget zaman nenek moyang urang ngadirikeun budaya teh. Pasti. Heeh. Aya bahasa zaman peperangan tandingnya, heeh, da maneh ge apal lagu eta Tapi kan mah. kamerdeka Heeh. gini. Tah ceuk calung teh urang rek dikamanakeun lamun urang moal di Pibanda, urang rek ini teu pararuguh. Nyarek Eta eusina teh. nyarek ridho lamun calung ini teu pararuguh eueuh nu Pibanda. Oh. Contona dianeh ku bangsa deungeun. Cang angklung pannya contoh Angklung. hampir di aku. Di aku. Heeh. Kemana nya ieu juru Nya. bahasa Pak MC. Kang Ujang ka mananya? Kang Ujang. Diantos urang ngobrol. Nya sok Kang Ujang buru. Tah jadi kitu bieu teh ngadongengkeun eusina lagu Kentrung Calung. Oh, kentrung calung. Oh. Namanya teh kentrung calung. Kentrung Calung. Karya saha? Karesan sim kuring bari ngimpen ngadamel laguna. Nah gitu. Eta teh karya-karya Uman Satria. Nya. Leres pisan. Karya-karya calung budak angon. Tah eta. Nah, itu karyana memang seueur pisan Ya. karya budak angon teh. Dah, budak leres, angon. leres. Nah, ayeuna budak angon. Karya budak angon tos dia ditampilkan Ya. di YouTube. Itu karya budak angon. Alhamdulillah. Vokalisna nya eta Uman Satria salaku pupuhu budak angon. Karesan mohon. Ari budak angon kantos teh jadi juara. Kantor. Terus Alhamdulillah. pasti ai di RT mah di RW di desa. Pasti di kabupaten pernah teu. Alhamdulillah waktu 2023 Satosna Covid meureunnya. Oh, 2023 kantos jadi juara di Sumedang. Anu tempat teh kamari teh di mana? Oh di gedung kesenian teh ya. Tah eta. Luar biasa. Budak angon Karesan di makalah. Jawa Barat oge ngan teh juara ukur favorit barudak. Favorit, mohon. 2010. Aha. 2010. Jadi urang teh budak angon teh berkarya sanes mung saukur sanes di Sumedang bae. Alhamdulillah. Tapi di luar Sumedang oge nya tadi pan kantos Mohon. makalangan di provinsi. Alhamdulillah. Sok sanaos henteu jadi juara oge Dah pernah gitu. makalangan. Nu penting eksis. Nah, itu Lain karya urang eksis. ditampilkeun. Apaan kieu ceuk bahasa kolot ge. Euy si laing sakola pinter ukur tapi ke kelas 5 rek menang ijazah teu menang ijazah pinter teh kasebutna. Tapi kajian teuing bodoh budak angon tapi ngalalanang karyana sabodona budak angon boga ijazah. Tah eta. Oke, Kang Uman. Kulan. Yeuh, abdi nek naros ieu ka budak ngora. So. Geus pugu ieu mah ka pupuhuna mah. Anu pangorana saha? Nah. Sok ngacung anu pangorana saha? Nah, Abdi. so. Hareup le. Pasikeun itu anu mikna. So. Iya. Kade ieu ulah loba seuri. Jadi ieu mah ulah loba teuing dibahas seuri sok leuwih seurina Nah, teh. kumaha? Di dieu. Iya. Namina saha? Nana. Nana. Oh. Nana teh sabaraha huruf? Nana Nana. Nana. Naon kamari mah lain nana sia. Saha? Lain Suadma. Sekang bibirang bae atau pupuh teh. Yeuh, Nana ti mana? Di Cimanggung. Cimanggung. Mun. Oh, ti Cimanggung. Ti grup Budak Angon. budak angon. Tah, suka duka urang tanya we anu jujur, suka duka di budak angon kumaha? Resep teh di budak angon. Resep pisan. Resepna Rame iya. ngomong salu. Mun, ngomulai Rame ningali Uman Satria. Ngabodor. Yeuh, resep. Mun. Meureun aya dukana teh. Nerima gaji. Osok di uang mukaan. Osok. Tapi osok init manggung.
Asal. Di Panyer. Mun. Sok di Panyer. Asal. Tapi sok berangkat manggung. Berangkat. Oh, hana pangaretna. Kumaha? Pangaretna. Maret. Wang iya cenah cobaan heula cek gitu. Antara gede minta nama cobaan heula karena keur meuli loli. Geus na. Geus karunya Nana ti Cimanggung. Sok kintun ka saha? Ka kulawargi nu di bumi we. Oke heula ka saha? Ka mama. Ka mama. Mun. Kalau sugan ka Yayang ka Kabogo. Erahan budak teh. Teu aya. Teu aya. Umurna sabaraha tahun? 20. 20. Mun. Wah eta. Kang Man, hayang TSM TV sing barudak pantaran kieu bisa teu tampilkeun. Tapi anger budak angon, tapi pantaran ieu bisa. Bisa. Itu tukang kenang ka asup keneh bisa ngora keneh. Bisa. Ulah nu Tapi da ieu ge saumur. Anu nu sawareng geus bareki mau kacalana nu ieu mencan gitu. Ah nuhun. Nana. Ieu tata ieu anu kumisna ngajeprit. Apa ieu mah duda? Nyaho mau nyaho dudanya. Ya. Bujangan keneh. Alhamdulillah. Alah. Jangan mohon. Abi nuju jomblo. Jomblo. Di grup mana ya? Ti budak angon oge. Awas ulah nukangan kaditu Mohon. ningalina. Oh budak angon oge. Sumuhun. Urang sumuhun. mana? Sami ti Cimanggung sadayana oge. Cimanggung. Mohon. Cakat wargi keneh sih. Oh wargi. Mohon. Kumaha ngagabung jeung budak angon resep teu? Wah, seru pisan Mang, sumuhun. Pokoknya mah suka duka kita selalu bersama. Ah, Tah, benar eta, gitu. Bantuan pimpinan. Ye kealaman. Baheula abdi manggung ye ka Uman di zona Sony. Mang Ujang mah kan jauh. Ujang cenah. Si Amor mah cenah mawa goong. Mau goong. Tina naon? Memang itu kebersamaan. Sami rasa. Tapi memang identik baheula gitu. Tong borong mangol goongna ka meuli-meuli goongna udunan. Wah. Sok baheula mah. Ya. Baheula mah. Ya. Contoh ieu, euy itu aya borongan ngarak imah urang meuli calung nu teu. Der grup teh. Baheula. Tapi Baheula. ayeuna mah budak angon teu kitu. Manya bos sapi. Nya. Bos sapi manya. Jadi Ada mah baru terangku ngantun nganggo we. Ya. Saha jenengan teh saha? Kang Buki. Buki. Mohon. Buki. Buki. Ya. Ya. Kintun-kintun kan Buki. Kintun-kintun ka sahanya kayang we pokona. Ya, Kang Buki hatur nuhun. Sami-sami. Ah iya itu tuh. Kang Jajai mangga ya Kang Jajai. Iya bujangan 2. Ya asa kakara anu nyalung bujangan Ari ieu bujangan sadaya ge. Bener. Saha namina saha? Ajay. Ajay. Opatnya, opat huruf Ajay. Ajay ti mana Ajay? Di Cimanggung. Cimanggung. Mohon. Grup naon? Budak Angon Makalangan. Budak Angon Makalangan. Aduh, sok budak Angon. Resep di dia? Resep. Sok gotong royong babarengan eta. Mohon. Boga rasa tanggung jawab di budak Angon. Nya rares. karesan berangkap supir. Supirna, Lamun supir budak pribadi. Angon, iya. Jadi budak Angon mah jeung supir-supirna ge komplit aya. Jadi lamun kaborongan dar ieu. Ya oke. Pokona mah disarepetkeun we. Benar. Nuhun. Kintun ka saha? Kanggo mama. Mama, Mohon. Kabogoh aya Kabogoh. Teu aya. Anu bener teh buka Kabogoh. Teu acan ah. Sabaraha tahun? 2-3. Mahnya 2-3 can buka Kabogoh. Teu acan atuh. Bener. Aslina. Awas ya aku Kabogohna. Gelo cenah eta. Ka aing teh ieu. Geus, ya hatur nuhun. Hatur nuhun. Saha deui nu geus? Eta mah bujangan lain. Lu tukang kenang tanya. Boga sabari pamajikan gitu. Aing teh kang kenang nekna. Aing nek nanya tukang kenang. Ya tukang kenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Rampes. Tukang kenang saja dengan teh. Kang Dedi Galon landian mah. Dedi Galon ganteng Dedi Galon keun bae teu naon. Tukang galonnya. Aneh. Naon? Aya sejarahna eta teh. Oh sejarah naon Sejarahna sejarahna? teh jadi kieu nya. Pami dicarioskeun mah. Janten abdi tiasa kana kenang teh nakolon heula galon. Nuju ali teh. Dugikeun kapang meserkeun kenang. Kupun rama teh. Nya. Ngical domba.
Umur sabar tahun. Ayam beran umur 12 tahun mah. Kelas genep SD. Kan galon teh. Mohon. Kelas genep SD abi terus makalangan. Dangdut kapungkur mah. Terus tidinya langsung kena calung, ngadalami calung. Tahun Soalnya ada sabaraha? 2012 lah. 2012-an. Tina calung. Tina calung. SMP. SD, TSD. SD. TSD abdi mah. TSD terus SMP dilatih kupun bapak teh karena calung. Langsung ngalih ke SMA Makar Arum di Cinunuk. Oh di Sinuknya Mohon, langsung kena kesenian degung. Hmm. Tadi dinya teh alhamdulillah tiasa ngembangkeun seni-seni calung, tradisi antawisna gitu. Wah saya dia perjuangan nama non budak angun teh gitu. Mohon. Ieu tukang suling tah. Tukang suling. Kintun kasa, kintun kasa. Kintun we ka Pun Bojo sareng. Oh geus kudu bojo? Alhamdulillah. Tadi nyebutkeun duda ka Mang Ujang. Aduh. Tukang suling eta mah. Oh tukang suling. Ya ka tukang suling kan. Mangga. Punten teteh punten. Iya iya. Saha ya? Wasta. Dada. Hah? Dada. Sumanget atuh. Dada. Dada? Ngaranna dada bener. Dada? Iya. Oh, kena itu naon nek dada nek non tur oge. Kang Dada ti mana Kang Dada? Sapi di Cimangung. Oh Cimangung. Kintun sok langsung ka saha ngintun. Ka istri Abi we. Hah? Ka istri Abi. Ka istri abdi. Karena nuju nonton. Oh spesial. Halo mama. Nuju nonton di mana? Oh mama. Halo, Bubu. Katikang gong kan katikang gong. Ka mamahina seperti ka mamahina Dada. Tukang gong. Sareng saya Abdi nami Robin. Robin Hood. Iya, Robin Hood. Robin benar Robin. Robin. Robin Hood. Asli. Geus Robin. Kintun ka saha Kang Robin? Kintun kanu nonton sadayana lah. Heuh? Kintun nama. Kanu nonton. Nya. Spesial atuh spesial. Spesial kang urang Cimangung sareng istri. Nuhun Kang Robin. Nuhun. Lain Makalangan budak angon Makalangan. Budak angon Makalangan. Asa sarua pisan. Ieu tadina budak nepakan galon. Ngaranna teh saha eta teh? Dedi Supriyadi ayeuna Bukan ngaranna. tadi teh. Dedi Galon. Dedi Galon. Kawas nanu Sona Soni, nanu Amor. Mohon. Eta keur leutikna teh. Oh kana wayangna teh tina daun sampe apal? Mohon. Daun sampe. Masih kajamanan ku ieu mah. Masih. Kajamanan ya. Kajamanan. Ngawayang ku daun sampe. Nah eta di kebon. Bangunna ku gebok teh barudak teningnya di tiiran. Ieu ge budak angon oge tina galon. Tina galon sejarahna. Siap. Supados teu nyang kolong ting kana waktos. Naon kawih naon anu bade-bade ditampilkeun? Kak Agus Sikal. Jadi abi Agus, mana Agus? abi reng sehelanya. Aduh, ya Agus mah. Kadi Agus atuh. Agus, masih sasarangan sareng budak angon. Ganti ku bingung. Duh
Iwari sewangan sugan teh anjeun teh sejami hebat ayeuna makan saukur padigeungan bilalayan Iwari sewangan sugan teh anjeun teh sejami hebat ayeuna makan saukur padigeungan sor
kuring buat melihat teh Horeng anjeun buktina miduaan teh Pilalayan Kiwari sewa-sewakan Sugan teh anjeun teh sejami hemat Ayeuna mah ngan saukur panineugan Alhamdulillah